nanjak ieu jalan teh Oh, udah emang nanya nanya ke saeutik atuh Neng meni jamak we mana biasa capek da urang mah. Biasa urang motor. Udah mana mah olo-olo jelemana. Udah capek atuh Nikro. Teu nyebutkeun capek. Nikro jauh. Langsung semangat urang mah ke Yanu maneh. Sok-sok atuh lempangna sia kaburu arareut tah hayang. Digandong ih jiga budak mun budak mah daek urang ngagandong maneh. Hayang teuing ini yang digandong bae. Urang teh ija. Si Neneng sok ngarayu sama kain teh. Sok buru atuh. Bisa kaburu barubar ieu maneh. Lumpang teh. Paribasa capek alasan maneh mah alasan wae. Halodanya ayeuna mah. Halodo Neneng tuh burukeun tuh posana pinu tingali. Didinya popoyan teu. Popoyan bae we daya budak. Jaitan. Alah, HP lumayan kita Neneng. Heeh, kurang oge. Semangat we Neneng, maneh mending urang nyebutkeun capek-capek semangat. Kurang lain jalan itu tuh kada motor. Yeh, tidinya ka dieu mikul kana motor maneh olo-olo Neneng gumeuli. Capek atuh. Jual balikin tenaga. Gumeuli teuing. Lempang we teh lebar duit. Kurang teh geus dahar atuh turun deui ka kana. Nanyakeun bae we ke dahar deui naon hesena ieu maneh Neneng. Mending gumeuli teuing duit beak lebar pake ongkos. Mending pake jajan. Lain paling oge maya 5.000 ka dieu nguri. Embung lebar 5.000 ge hese ayeuna mah Neneng teh. Make jajan maneh. Udah di mah jajan wae. Atuh teh jajan wae mah teh urang pingsan leuleus teh Neneng. Sabungkeun lain jajan wae, lain jajan teh kana Sabungkeun mana ieu teh kana beuteng Neneng teh. Teh wae. Inya teh gunukeun duit konten si Edi teh tah hasil konten teh gunukeun dina ieu Neneng ieu maneh tuh mentak beuki truk beteng aing da le. Ame bisa nyeun imah loteng. Iya dong teh kudu bejaan ku maneh. Aingnya. Emang urang teh ngomong ke si Edi, udah dibikin kabeh. Duitna ka si Ijah teh. Emang naon maneh? Si aing curiga sia. Oroy atuh amun Atuh ngomong. eta mah urusan di dinya we rumah tangga di dinya. Kagok ayeuna mah kana motor lagi Mending ngomong wae gandeng Neneng. Daratang. Tunggu bisi kaburu barali teh kalau ini tuan we Mana ningali tuh bisi geus daratang era sia. Tuh narungan ngagarupayan maneh hayu atuh burukeun. Ini capek teuing aing mah. Hayu atuh Neneng lain lohak-lohok wae. Ke heula atuh urang teh capek Ini aing hayang urang gandong tadi teh di ditu teh tuh. hayang ke deui mah ngajak maneh Neneng asa Urang mah biasa nage kana motor teh. Kabar nganjeng maneh mah aing mah hayang teh yang kieu wae da urang ka maneh teh Neneng. Di dinya mah tuman ngajebrag Da meureunna. urang mah geus biasa atuh. Masina di dinya ini gumulis kana motor, kana motor. Gulu. Urang sok eungap. Eungap meureun gulu. Komo teh papanggih jeung si Edi mah eungap pisan. Nya sia. Horoy atuh ieu lah. Mane Hawa kata heureun sia. Goblok ku aing di resep we atuh kaheureyan di dinya. Wah, Wah, mana teuing. onaran teh sia teh. Hampang jeung si Edi. Awas ku aing sia. Sia tah sia. Yang Jogja 3 tahun mana Neneng aing. Oh. Macam Moal atuh jah tiraku we jeung tetangga wah, deukeut. we da encan di tukangeun mah. Menikung dari belakang. Dari belakang Neneng. Sok burukeun lah urang ieu keula gitu. Pocana capek euy. Lumayan dari Tiraku we atuh jah jeung tetangga ere selingkuh. Era atuh ya saya eta geus maneh apa geuning? mana? Mana naon? Alah barat. Buat teh geus baralik sa Neneng da bongana maneh lila leumpangna goblok. Maneh atuh rame kana motor. Mana motor sia mah meni olo-olo sia mah leumpangna meni kakatayepan tuh da jadi we ditinggalkeun tuh arah ini cenah goblok. Teh lobang ngomong wae. Geus diukeula capek sia teh. Goblok sama Neneng. Mabok ieu geus mawa kue. Oh senyang aing tuh kue mah. Dikeun ka si Edi lah. Goblok sia mah bikon ka si Edi sia. Ni mabok teh jeung di dinya we sakalenya. Nuhun atuh kumain sia bagor ka aing Neneng. Oh, urang mah rek balik lah. Balik Balik sakalian we rek dibikeun ka si Edi. Hai eta jang si Edi aya nu kosong jang aing goblok. Da gua sana